Kangjeng Nabi dina Sidratil Muntaha lain ngobrol secara model kieu paharep-harep jeung Allah, tapi musahadah ka Allah ya Kangjeng Nabi teh nyaksikeun bahwa Allah teh aya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin. Allahumma rabbi sholli salli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ta'abbana qawlana bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma fahimna inna salimati wa tariqati wasta'dina biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Rabbi jibna ilman wa fa'na minka birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur dan sanjung kehadirat Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat segala salam salamina terlimpah tercurah kepada indah alam Nabi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang sadaya dikawin aina di alam dunia ayat ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala serta hasil syafaat di dunia berasal amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sebuah mahiratina pangaosan dalam salah satu ibadah istiqamah insyaallah kalau dimuliakan alhamdulillah. Kesempatan ini waktu urang sadaya biasa patepungan pamprojul dina raraga nohonan nyumponan melaksanakan sebahagian kewajiban umat Allah pada tahun senang rasulna dan disebut talabul ilmi. Alhamdulillah beralaya dina sasih Muharram atau nabi sasih kurung atau disebut sasih Rajab. Alhamdulillah di kesempatan berang sadayana mudah-mudahan baik kaya sasih Rajab sumping sasih Rajab anu nuju di pajeng kurang sadaya jeung rasa-rasanya kaberkahan dunia wa akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barik lana Ramadana wa hasil maqsudana wa marudana maktubana min umuri dunya wa dini wa akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sebuah manuk pribadi istiqamah insyaallah kalau dimuliakan alhamdulillah di kesempatan ibadah dan kapacanin kamu yang sebab hadis anu insyaallah artinya nak tina kitab Duratul Nasihin. Tabul Nasihin pengarangnya Usman bin Hasan Abi Ahmad Asy-Syakir Al-Wabi. Syekh Usman bin Hasan anu ieu ngaosna panentenan ibadah semua di bujang di awal tapi ngaosna pada sesuai sinaran bab sedekah ya bab sedekah disebut adilah. Ini kesempatan namun jangan bab Rajab geus rada kaliwat gitu ngamalkeun persiapan amaliyah anu dilaksanakeun dina bulan Rajab. Margi dina bulan Rajab yang tawisna hiji sunat ngalaksanakeun ibadah saum, istighfar, shalawat, sinaran sedekah termasuk ngilangkeun kabingung karena kasusah keluarga eta salah sayosna. Rutina dibahas dina kesempatan teh bade nyanak tina bab pibayani mi'rajin Nabi alaihi salatu wassalam. Ieu bab teh bade nyerioskeun mi'rajna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yakin termasuk saksi huruf terhormat di pandangan Allah Subhanahu Rasulna terjadi na peristiwa Isra Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad ayana dina sasi Rajab. Malah dina sapalihan keterangan nu tertera dina ieu kitab Duratun Nasihin antos pangantenan keterangan oge moal langkung tina nu aya dina ieu kitab ayana Duratun Nasihin. Sebab Duratun Nasihin teh lamun milari kana hartina ari durah teh gitu lembut leutik, nasihin teh nasihat. Jadi nasihat anu leutik tapi luar biasa istimewa di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Malah sapalihna kaul anu nganyatakeun bahwa setiap anu tertera dina Duratun Nasihin dhaif cenah. Cek anu tersebut mah. Ari ukuran dhaif sate lamun dina masalah ibadah teu bisa ngadalil ku hadis dhaif dina ibadah salat upami fadilah mah tiasa diamalkeun mari keterangan hadisna. Jadi hadis dhaif bisa diamalkeun bi fadilil amal. Hadis dhaif teh tiasa berguna tiasa diamalkeun dina fadilah amal termasuk fadilah sasi Rajab, fadilah sasi Sa'ban, fadilah sasi Ramadan. Ulah mutik-mutik masalah dhaif jeung sahihna da eta mah fadilah. Ngeuna masalah ubudiyah disebut ibadah ka Allah, tata cara ibadah eta mah kudu anu sahih. Ada orang ngecek urang, ngecek abdi, da dhaif-dhaif urang teu bisa ngaranna urang mah mun ngawadul urang bisa gitu. Kadang-kadang orang mah ngaranna teu bisa, macana ge teu belul da kitab mah ge belul gitu nya. Kakak botak-botak sirah meureun macana oge. Kita urang teh ulah ningali dhaif jeung teu dhaifna da boga macana ge can bisa. Depan urang diajar maca ge hese gini nanya. Maca disebut i'rab teh pan hese. I'rab teh hese. Jadi urang ulah mandang ka dinyana tapi mandang yakin jalurna sanadna penciptana salah satu sahabat Rasul baheudina meureun atbat tabi'in. Dina kesempatan terjadi ayeuna lalakon Isra Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, iraha Isra Mi'raj Kangjeng Nabi, ira-ira Kangjeng Nabi teh menurut aqwalul masyhur, kaul anu masyhur teh kana dalika lailatal isnaini lailatas sabi'a wal isruna min sahri Rajab qabla hijrati bi sanatin. Ieu kaul anu sahihna. Kalau anu sahihna terjadi na Isra Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh dina wengi Senin tanggal 27 Rajab sataun saderajat hijrah Kangjeng Nabi ka Madinah. Ieu sahihna anu masyhurna sekalipun seueur versi-versi nu nyatakeun peristiwa Isra Mi'raj Kangjeng Nabi seueur berpendapat tapi kesepakatan sadaya ulama nu masyhurna terjadina Isra Mi'raj malam Senin kaping 27 Rajab sataun samemeh liana hijrah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta salah sawiusna. Naon ayat Al-Qur'anna pikeun dalilna itu ayatna Isra Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas dina Al-Qur'an surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Murtad kasebutna anu jalema teu percaya kana ayana Isra Mi'raj Kangjeng Nabi. Murtad kasebutna lamun jalema ngabohongkeun kana Isra Mi'raj Kangjeng Nabi. Margi asbabun nuzulna istimewana Duratun Nasihin teh. Jadi aya asbabun nuzul, setiap ayat teh asbabun nuzulan. Naon sababna? Panganan Allah ngalungsurkeun ngawahyukeun ayat subhanallah ka Kangjeng Nabi mulai malaikat Jibril. Asbabun nuzulna para jamaah sadayana lama dakar Isra. Kangjeng Rasul teh beres Isra berjalan di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Perjalanan ukuran tumpak ontak kuda zaman harita 40 petingan di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Encan di Masjidil Aqsa ka Sidratil Muntaha. Uih deui Kangjeng Rasul angkat namun ukuran ayeuna meureun ba'da Isya memeh subuh geus aya deui. Kangjeng Rasul naros bebeja
Kanjeng Rasul eta kajadian kasadayana sahabat, kasadayana jamaah termasuk kaireng-rengan orang-orang kafir bahwa anjeunna nyaritakeun yen kaula teh geus Isra Mi'raj cek Kanjeng Rasul. Wa kadzabuhu kabeh ngabohongkeun tah kanjeng. Wah, teu percaya Muhammad Isra Mi'raj. Manya tadi teh mah Isa teh ngobrol jeung kuring. Ayeuna geus kumajalkeun ti Masjidil Haram ka Sidratil Muntaha ari subuh saya di masjid. Teu percaya. Datang Abu Bakar, kula anu pertama percaya artinya gelar Abu Bakar As-Siddiq. Gelar As-Siddiq nate nu pangheulana ngabenerkeun ngayakinkeun ayeuna Isra Mi'raj kanjengna gelar As-Siddiq. Ari As-Siddiq teh nu pangbenerna batur macan ngabenerkeun Abu Bakar pangheulana. Abu teh bapak, Bakar teh parawan, As-Siddiq teh nu ngabenerkeun. Jadi jalmi nu pangheulana gitu ngabenerkeun ayeuna Isra Mi'raj kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Kanjeng Rasul ngahulung disebutkeun dibejakeun bohong anjeun da boga can aya dalil lungsur wahyu Allah beri malaikat Jibril subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Dijawab ku kanjeng Nabi subhanalladzi maha suci dan Allah alladzi asra anu parantos ngaberjalankeun Allah aina lain bi abdihi kalam abdina Allah lailan dina waktu wengi minal masjidil haram ti masjidil haram mimna disebut mim litabid ti mimiti gitu masjidil haram ila masjidil aqsa nepi ka masjidil aqsa. Anger we orang kafir sanajan zaman heula nepi ka nape ayeuna oge anger disebut orang anu teu percaya anger loba jelema anu teu percaya kana Isra Mi'raj kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Malah ku minculakna orang kafir datang kanjeng Nabi bebeja Isra teh Muhammad anjeun nangtung tah kanjeng Nabi nangtung kanjeng Nabi teh cek orang kafir teh Muhammad angkat sampean anjeun anu belah katu angkat tuh kanjeng Nabi sampean teh cek orang kafir teh hiji di Muhammad angkat cek kanjeng Nabi dek bisa ngangkat kumaha kuring ngangkat dua meureun kuring teh yakin bakal labuhna diangkat hiji mah bisa dua teu bisa cek orang kafir tuh Pak karek ngangkat suku dua anu ge maneh teu belul. Ayeuna maneh ngomongkeun ka Sidratil Muntaha cek Allah di asra bi abdihi kula anu ngaberjalankeun ge kula anu ngapungkeun ge kula anu nginitkeun ge surah Allah lain anu kahayang kanjeng Nabi lain istilahna kahayang cek kanjeng Nabi teh wah kuring ge hayang ijah daya tapi ieu Isra Mi'raj kanjeng Nabi kahayang aya nyiptakeun kanjeng Nabi termasuk urang sadayana nyatana dat Gusti Allah. Idza arada sayan ayaqula lakum fayakun. Teu mustahil keur Allah mah. Teu mustahil keur Allah mah. Sanajan ukuran samanit atau sadetik keur aya ukuran capek, teh ukuran lila margi Allah anu gogana Allah nu istilahna. Eta istilahna. Ngan sampai dugi kana perjalanan Isra Mi'raj kanjeng Nabi urang caritakeun ayeuna wa amma sababul mi'raj. Naon sababna? Kanjeng Nabi make jeung diisrokeun sareng dimirajkeun. Ya sababna heula. Mangga sok aya sabab aya akibat. Mulai akibat lamun can aya sabab. Ieu sababna versi kitab Duratun Nasihin. Jadi ulah istilahna wah eta salah ya versi kitab ieu. Margi seur versi diantawisna Kanjeng Rasul nuju berkabung kalau bakal sedih dikantun ku bojona dikantun ku Abu Bakar ukuranana cek hiji riwayat di Allah dibahagiakeun dicanak jalan-jalan Isra Mi'raj cek hiji versina. Ieu urang di dieu we menurut kitab Duratun Nasihin. Sore dia wa amma sababul mi'raj anapun ari sabab mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa saanyana Kanjeng Nabi anal ardo saanyana bumi anu didampal ku urang anu dicalikan ku urang pahorat ala samai bumi teh sombong gumede kitu ka langit kumaha kumadana faqalatil ardu al ana khairu minka cek bumi teh langit maneh teh alus keneh kuring daripada maneh cek bumi tah ka langit ya alus kuring cek bumi teh daripada ana khairu minka kuring terbaik daripada anjeun cek langit li anna Allah ta'ala zayyana bil biladi wal bihari wal anhari wal asjari wal jibali wa ghairiha pangna kaula lebih baik daripada anjeun langit cek bumi lantaran Allah ngadangdanan kaula bil biladi nagara aya di kaula.
nagara aya di kaula. Timiti berenagara 90 negara, 100 negara kabeh ayana di kaula. Wal bihari lautan aya di kaula. Can kadenge aya lautan di luhur langit. Sekalipun ayeuna dek nyieun jalan tol langit teuing teu apal ka itu namanya. Walasari tatangkalan aya di kaula cek bumi. Can aya tatangkalan di luhur langit. Wal jibali wa ghairiha. Gunung ge kabeh di kaula matak mulia kaula daripada anjeun. Cek bumi tah ka langit. Serangit pakola tisama ana hoyna minka. Nya alius kuring, mulia kuring, gagah kuring, istimewa kuring cek langit daripada anjeun. Li anna samsa wal qamara wal kawakib wal aflaka wal buruza wal ansa wal kursi wal zannah fi cek langit. Teu meunang teu bisa. Mulia kaula cek langit. Lantaran di kaula mah aya panon poe, di kaula mah aya bulan, di kaula mah aya bentang, wa di kaula mah aya istilahna aras, di kaula mah aya kursi, di kaula mah aya surga cek langit. Moal aya hartina lautan sakumalegana nagalagana lamun teu dicangan ku panon poe ti kaula cek langit teh eleh ta bumi. Ada naon sakumaha urang herangna, sakumaha urang kasepna panon poe teu katempo naonna balebag we hideung. Geus komo nu hideung geus maka tempo kitu nya. Anu bodas teh dina poe mah teu katempo, matak cek langit mulia kuring daripada anjeun. Ngadalil deui ta langit teh wa qalatil adu cek bumi fi baitu yajruhu wa yatfil anbiya wal mursalun wal awliya wal mu'minun ammah. Mulia kaula langit cek bumi lantaran di kaula ya hiji bait anu eta bete jarah kana eta bete pirang-pirang nabi, pirang-pirang rasul, para aulia mukmin kabeh jarah di kaula teh disebut aya Baitullah. Maka teh aya di kaula alenya. Cek langit anggar mulia kaula. Naon sababna? Cek langit fi al baitul ma'mur yatufu bihi malaikatus samawati wal ard. Di kaula mulia keneh kaula cek langit lantaran di kaula mah bae teh baitul ma'mur. Anu jarah lagi khusus para malaikat. Pan di maneh mah Baitullah. Lobana nu jarah teh ngaradon selfie lain ibadah cek bumi teh cek langit teh. Kakauli mah malaikat manusia terbaik di mana digawe sujud salilana, di mana ayana maca Quran salilana, di mana ruku-ruku salilana kabeh aya di kaula di Baitul Ma'mur. Tidinya cek ayeuna bumi basa waqalatil ardu terakhir cek bumi tetap mulia kaula cek bumi. Naon sababna? Inna sayyidal mursalin wa khataman nabiyyin wa hibabar rahmal alamin wa dalal mawjudat alai akmalut tahiyat wa dona fi cek bumi mulia kaula. Naon sabab? Lantaran di kaula mah inna sayyidal mursalin dulungan sakabeh rasul wa khataman nabiyyin nabi terakhir wa habibar rabbil alamin manusia anu paling dipika cinta ku Allah jeung pangbalona abdul mawjudat moal aya maneh cek bumi lamun eueuh nu aya di kaula nyatana junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akmal tahiyat kabeh ge eueuh cenah. Wal aya Baitul Ma'mur, mal aya panon poe lamun eueuh abdul mawjudat lamun teu diciptakeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad aya di kaula cek bumi teu aya di maneh di langit. Eleh-tah langit teh. Sehingga ke langit so di dia pada jama sadayana wa jawahatu wasakata wa sami'ati samau hadza azajat wasakatat anil jawab. Harita keneh langit mengalah eleh jempling teu ngajawab deui da puguh leres junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad pang abdulna mauzud Kangjeng Nabi Muhammad sayyidal mursalin Kangjeng Nabi Muhammad khatamin nabiyyin la nabiyya ba'dah teh. Kangjeng Nabi moal aya langit jeung bumi mari urang sadaya lamun teu dilahirkeun diciptakeun junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu bisa ngajawab tah langit teh da puguh eleh hujah ku bumi ilahi anta tujibul muttar idza da'aka. Akhirna langit ngadua ka Allah ilahi he pangeran Gusti pangeran abdi anta ari Gusti tujibul muttar sarira teh anu sok ngijabah ka doa jalmi anu keur meunang katunggaraan yang anu keur meunang kategenahan cek langit idza da'aka di mana-mana ngadoa ka sarira ana ajajtu anjabil ardi dina ieu poe cek langit teh abdi Gusti apes teu bisa mere jawaban terbaik keur bumi abdi hoyong dijabah abdi teh keur asa terdolimi mun Quran aya mah abdi teh terdolimi eleh pulang eleh ku bumi abdi teh bisa ngajawab deui lantaran di bumi mah aya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas aluka antas udah Muhammadan ilayah
cek bumi. Mugi Gusti abdi ngadoa ka sarira angtas udah naikeun anjeun Gusti Muhammad dan ka Kangjeng Nabi Muhammad ilaya ka kaula ka langit disebut mi'raj dia pa usarrifu bihi kaula bakal ngarasa bangga jeung mulia lamun kaula dilinghan ku Kangjeng Nabi menurut kitab Duratuna Nasir. Jadi langit teh ayeuna ngadoa ka Allah ceurik hayang kalingihan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu supaya kamuliaan langit jeung bumi sarua. Bumi mulia, langit ya mun dina ukuran berarti tidak ada anu paling unggul tanam nomor hiji sarua. Langit mulia, bumi mulia lantaran di langit dilahirkeun Kangjeng Nabi jeung kalam langit pernah kalingihan ku Kangjeng Nabi. Kumaha beres dirinya? Bama tasaraqatul aradu bi zamanihi sehinggakeun bumi teh teu umaing cek langit teh kakura ya Rob. Cek langit teh umaing teu gede ka kaula. Pada fa'azaba da'wataha Allah Subhanahu wa taala ijabah kana langit. Allah Ta'ala ila Jibril alaihissalam bilailati sabi wal isri min Rajab. Dijabah doa ku Allah Subhanahu wa taala. Allah malaikat marentah ka malaikat Jibril gara lungsur anjeun dina wengian ka 27 Rajab. La tusabihu hadilailah. Cek Allah ka para malaikat ulah maca tasbih dina ieu peuting. Tarasna deui wa inna ya Israil la taqud arwahadaha lailah. Israil dina peuting ayeuna ulah nyabut nyawa dina ieu peuting makhluk kaula. Jawabana sur para malaikat. Faqala Jibril, ajaatul kiamah ya Rabb, bakal terjadi kiamat itu? Cek malaikat Jibril ka Gusti Allah. Kaula ulah maca tasbih dina ieu wengi ulah istilah nyambut nyawa. Ini teh bakal terjadi kiamat. Jawaban Allah qala la ya Jibril walakin idhab ilal zana wadul buraka. Tapi wayahna anjeun gara init lebat ka surga gara nyanak buruk wadhab bihi ila Muhammadan padahal Jibril burukeun neangan buruk di alam surga di surga burukeun bawa ka Muhammad isrokeun dirajkeun taekeun ka alam langit kaula dek ngijabah doa langit surga Gusti Allah datang tah dina riwayatna ayeuna malaikat Jibril dina artos ka naburok teh ka surga pada Jibril wara'a arba'ina alfa burokin di surga teh ayat tuaya 40.000 buruk 40.000 ya tahuna pirya di lezana kabehana kerenyatuan ayeuna dina palataran surga wa ala jabahatihim ismu Muhammadin setiap tarang onta 40.000 teh tertara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam geus aya dicap Nabi Muhammad dina tarang eta buruk teh warapihim burokan munkiban rasahu ngan di antara 40.000 teh aya buruk hiji karena ngeng we cenah hiji eta mah mun kisar rasahu ya baki watasilu min aini keur ceurik taburuk anu hiji noeng cirik sujud watasi min aini kaluar tina dua socana atuh macai soca faqala Jibril malaka ya buruk nakunaon buruk mane beda jeung batur mah keur nyaratuan keur suka bunga ari anjeun karakah mewek jebreh cek Jibril teh caur eta buruk ini samitu mundu arba'ina alfasana isma Muhammadin cek eta buruk teh Jibril kaula pernah ngadenge salila 40.000 tahun isma Muhammadin kana jenengan Muhammad anu aya dina tarang kaula pawa kapi qalbi mahabbatan kaula teh hoyong panggih cek eta buruk jeung anu namina Muhammad anu sanya kaula 40.000 tahun yang lalu wah udah terang nguping kana Muhammad barang tayang anu mana Muhammad teh cek buruk tah hayang penak sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari geus dicapan dina sirah eta buruk teh Nabi Kangjeng Nabi Muhammad bari can apaleun ngaran Nabi Muhammad teh mana nya 40.000 teh jadi ngaran geus aya jaminan cara ya istimewa disebut khatamin nabiyyin teh akhirin awade lahirna diakhirkeun bijilna diheula margi panggeulanan diijad ku Allah teh nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ka duniana terakhir sote ijadna mah pangpayuna memeh samade ada memeh naon ge nyatana nur Kangjeng Nabi Muhammad kaula teh rindu cinta nya urang ulah eleh gitu ku buruk hoyong penak jeung Kangjeng Nabi urang teh kudu niat bahwa kahoyong salawat urang sunah urang dilaksanakeun cing jadi sahabat mudah-mudahan tiasa penak jeung junjungan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hoyong penak jeung Kangjeng Nabi nur saya itu luar biasa pan beuring ningali cenah dina Google fotona dina YouTube bodoh nu kitu bohong eta mari Kangjeng Nabi teh nu angtanurun pakonurin cahaya di atas cahaya moal beunang ku foto jeung saha fotona baheula kitu geus aya kamera baheula can aya ngadengeun riwayat aya foto suba baheula zaman Kangjeng Nabi aya foto keliling leuweuh can aya tukang nyucina ge baheula
Mata penjelema menyebutkan pernah ningali foto Kangjeng Nabi eta teh kadzabun, manusia bohong kacida. Daya poet hayang buruk hayang tepang jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi qalbi mahabbatan sibahadal ismi wa sadbada dalika ya uji beda tadi cana. Sur eta buruk sami tua pada dari kalam ataju ila ta'amin wala sarabin wa taraka binaril is kaula salira 40.000 tahun barang tua cek buruk nginum kurindu hayang penak jeung Kangjeng Nabi teu barang hakan ta buruk teh teu daekeun nginum teu daekeun barang dahar cara batur kunaon ku hoyong penak sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinya diijabah ku Allah. Cek Jibril maneh hayu di urang kaula urang pangih jeung nu ngaranna Muhammad cana we buruk nya cara buruk ku kami ku malaikat Jibril datang ka Kangjeng Nabi di Masjidil Haram Muhammad hayu naik nya dek ka mana itu Jibril hayu naik tong kana ngan cenah dina hiji riwayat eta buruk teh gelenya we gitu terenge kakak lamun heuh we satong ngaranna ge nya cek di harewasan tak ku Kangjeng ku Jibril teh maneh teh cing era buruk tanya teh Muhammad dek nu ka mana teh harita keneh nyata buruk gitu langsung calik cicing gitu istilahna teu budak-budak deui lantaran bade ditunggangan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langkahna buruk lamunanya sampean anu payun monokan anu tukang manyangan jadi lamun mudun anu payun manyangan tukang monokan jadi nanya jeung mudun Kanjeng Rasul tetep datar berjalanan eta istimudok salengkahna buruk mundul basor satungtung deuleu sakari ngarengkahna mata dasar Isra di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa teu kudu berjam kulalakon buruk lagi beureus sakali ngarengkah geus nepi nantan tunggangan lain elok lantaran buruk nya anu teu pake apa eureun nya apa eureun tepepelan eureun tadi itu ada imah buruk lain mentak urang yakin wajib percaya aya perjalanan Isra Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiji dikersakeun aku Allah nu gaduh Kangjeng Nabi nomor kadua dicanak ku makhluk Allah nu yakin cinta ka Kangjeng Nabi sehingga Kangjeng Nabi angkatna burak teu karasana nya jeung mudun beres tidinya deui ka Masjidil Haram ti Masjidil Haram deui ka Sidratil Muntaha ta beres tidinya dina hiji riwayat lamun Mi'raj aya khusus kitab Mi'raj mah disebut kitab Bainamah kitab Nanggus Mi'raj mun tertera dina ieu mah moal sadetil dina kitab Mi'raj Kangjeng Nabi. Jadi ayeuna dina detilna ieu mah atuh naon ya? Hasilna tina perjalanan Isra Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawa naon sababna tawa ka hasilna krewek keur salah sahareup hasilna mah anu urang naon sababna Isra Mi'raj Kangjeng Nabi make jeung istilahna dilaksanakeun dina waktu wengi teu beurang mun beurang we atuh ngarah caang katingali ku batur pancek orang kafir teh Muhammad mun beurang mah kuring teh percaya da katingali mana initna ku kaula cek orang kafir teh peuting mah da kuring teh nempo ka mana mah kuring teh percaya cek orang kafir sauna alasanana sore aya hiji katarangan surka aya hiji katarangan apa ngadukeun inna makanal isra'u pasina kana non aya non Isra Mi'raj lailan dina waktu wengi li annahu sanyana waktu wengi teh waktul khalwah peuting teh waktu sepi wal ihtisasi ayeuna peuting teh waktu khusus urban cek adat waktu anu sepi ayeuna waktu peuting waktu anu khusus aya dina waktu peuting tahajud ge aya dina waktu peuting sehingga kenuali annahu waktu salati lati kanat mafrudatan alaihi jeung ayana wengi teh hiji waktu salat anu dipadukeun ka Kangjeng Nabi anu disunatkeun ka urang disebut salat sunat tahajud qaul lail teh ablagul mu'min fil imani bil ghaib maka kerja memang lebih baik memanfaatkan waktu penting dipakai ibadah lantaran ayana penting teh di ayana Isra Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sababna Isra Mi'raj dilaksanakeun lailan dina waktu penting marga waktu penting teh waktu anu istimewa dipandang oleh jeung Rasulna sarta waktu penting salase waktu anu waktu hiji nyepina berhadapan munajat urang ka Allah dina waktu ini. Jadi cek ukuran ahli tahajud mah gitu wengi mah asa leuwih deukeut ka Allah teh sok sanajan beurang memang deukeut jeung Allah margi Allah teh aqrabu min hablil warid Allah teh leuwih deukeut daripada urang tenggorokan tetap aya disebut aya muraqabah jeung musahadah ya. Ari muraqabah mah
urang teh kudu boga perasaan urang teh ditempokeun ku Gusti Allah. Urang kudu muraqabah persoalan dek nyokot ya teh lalu nempokeun teu terus. Lantaran asa ditempokeun ku Gusti, jeung lain asa memang urang ditempokeun ku Allah. Jadi ulah boga rasa asa ditempokeun tapi bener ditempok muraqabah Allah teu nempokeun ka urang. Bari Allah geus nyiapkeun kiri kanan malaikat raqib sareng ati nempokeun Allah. Beres dirinya aya disebut maqam musyahadah. Ari maqam musyahadah mah urang lain urang ningali jentolna Allah kade, tapi urang ningali kana sifat-sifat Gusti Allah. Kenaon mah ngahuleung keur nempo Allah eta murtad kitu. Ya. Aya kan anu limpas model kitu, mending ngahuleung keur bunga ningali Allah eta murtad kitu. Ya teh maqam musyahadah tingkat dewa eta tingkat tinggi tingkat dewa tingkat tinggi dina ibadah ka Gusti Allah. Lain dina hareup dina hareuti ayeuna ningali Allah contoh sekalipun ke hasilna. Contoh Kangjeng Nabi duwi ka Sidratil Muntaha. Kangjeng Nabi pernah jeung Allah dirinya lain istilahna bertatap muka jeung Allah lain kade. Ieu akidah anu salah teh eta. Oh meureun Kangjeng Nabi teh panggih jeung Allah dina ieu Miraj teh. Panggih jeung Allah meureun. Ya timbul meureun pertanyaan. Muhammad maneh ngomong naon jeung Allah pasti kitu kana teh. Jeung Allah teh seperti kumaha? Eta hiji akidah anu salah. Kangjeng Nabi dina Sidratil Muntaha lain ngobrol secara model kieu pahareup-hareup jeung Allah, tapi musyahadah ka Allah, ya Kangjeng Nabi teh nyaksikeun bahwa Allah teh aya. Naon sababna Kangjeng Nabi teu ningal ka Allah? Lantaran ningal dat Allah teh pangnikmatna kanikmatan surga ningal dat Allah Subhanahu wa taala. Berarti lamun Allah katingal di dunia, berarti bohong nikmat surga teh. Ya. Ya bohong nikmat surga lantaran letak malamun urang hoyong penak sarudat Allah cing getol ibadahna tingkatkeun takwana lebat ka surgana Allah di mana lebat ka surgana Allah panikmatna urang tepang sarudat Allah Subhanahu wa taala. Teuing salah saya pangantenna pada jam 8 yang geus geus ya teh nya mending urang ngadeul we sakitu ke hasil daeun sabengon anu bakal sumping menawi suasadayana ieu mah name perjalanan Isra Miraj Kangjeng Nabi. Jeung sabab Isra Miraj Kangjeng Nabi. Sarta dia kasempatan teh asbabun nuzulna dilungsurkeun surat Al-Isra subhanallazi asra bi abdihi ke kasimpulanana naon atuh tina Isra Miraj teh ngasilkeun naon? Tina Isra Miraj teh nyanak padilah naon keuntungan naon keur urang? Ke mudah-mudahan suasadayana tiasa patepang di amin ya Allah ya rabbal alamin.